Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung nuturkeun bari mawa sangu liwat dina boboko jeung dua bakakak hayam teh teka catur di jalana duana geus nepi ka tempat anu dijugjug kaayaan asa geuman sora sasatoan leuweung nu sok kaluar tina wanci peuting geus disarada silih tembalan ti tadi kedeh. Sanggeus manggih tempat anu mernah kunini sindil Mang Saroji dibungkus ku boeh ilaharna mungkus mayit ngan bedana make tali boehna ukur 3 lembar ilaharna mapan mungkus boeh teh atawa mungkus mayit teh make tali boehna 5 lembar tapi harita mah beda. Sok-sok jang suang dibungkus salaku boeh tawak teh Cek sinini mangga nini mangga tembal Mang Saroji daria jeung sumanget pisan taya kasieun tah geus beres ayeuna masuk ngadang jang cek sinini mangga nini mangga mitra kaum dangu sanggeus Mang Saroji beres dibungkus siga mayit nini cindil tuluy meulemenyan sangu liwat jeung bakakak hayam oge ditunda di gigireun Mang Saroji jeung susuguh nu sejena. Mang Saroji anggar ngadang ngajepat siga mayit. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu sanggeus sagala rupana beres nini sindil ngucurkeun minyak paranti mayit timimiti sirah nepi ka sukuna Mang Saroji kitu deui sesageti hayam sarua dikucurkeun timimiti sirah nepi kana sukuna. sok sujang ayeuna mah sing jongjon ngajepat ulah sieun sumawana kabur kade kudu ingat amanat ti nininya kade cek nini cindil ngomat-ngomatan sangkan Mang Saroji kudu anggar ngajepat siga mayit kalayan ulah sieun jeung wani-wani kabur ninggalkeun eta tempatan cenah. Geus kitu mah mitra mehna terus amitan rek balik. geus ya sok nu jongjon nini mah rek mulang kade amat ulah wani-wani kabur pon kitu dininggalkeun ieu mah tempatan. Cek nini cindil bari leos ninggalkeun Mang Saroji sosoranganan di jero leuweung nu aya di eta gunung.
kacaritakeun sanggeus Nini Cindil undur ti eta patempatan. Angin anu tadina laler ngadak-ngadak pating hariuk jadi pabuis lir angin puyuh lilinduan. Dahan kayu kadenge pating dorok-dok siga nurek pada renggas. Pikeun ngurangan rasakeun reup Mang Saroji meremkeun kadua panona, tapi angger hese antuk nama ngan saukur bisa meletet peureum hayam. Jaga-jaga bisi aya hal-hal anu teu dipiharep ku manehna meureun. Bener pisan kabuktian. Angin nu tadina pabuis lalaunan lalar deui. Na atuh telila gebru siga sora batu anu murag, sorana ngageblug gigireun manehna pisan. Kawas nangka murag, renjag Mang Saroji ngarenjag reuaseun. Matana anu meletet ngareret kalebah datangna eta sora. Nah atuh dina kaayaan anu rayam-rayam ku cahaya bulan, katempok ku manehna aya pocong jangkung pisan. Mun diukur mah meureun aya kana 4 meterna. Ngan hanjakal harita manehna teu mawa jidar atawa panggaris. Bari jeung oge rek naon ngukur jangkung eta pocong. Apanan awakna oge keur di bulan ku pocong teu bisa ngahojahkeun leungeunna. Curucud kesang tiis mimiti masehan sakujur awakna anu geus dibungkus siga mayit teh. Mani asa ngalayang we bakating ku sieun. Ngan teu we meureun ngompolan maneh atawa ngisingan maneh mah. Telila les eta pocong nu jangkung teh ngadadak leungit. Tapi diganti ku pocong nu ngadang digigireunana. Jeleg. Pocong nu jangkung teh ujug-ujug aya deui mucung hul. Ti palebah tempat anu harieum, ari pocong anu ngadang angger ngagoler digigireunana atuh tambah soak we Mang Saroji teh. Basa inget kana omongan Nini Cindil dumadakan rasa kasieuna ngadadak ngurangan. Komo basa inget kana patekadanana anu geus buleud, manehna daek teu daek, wani teu wani, ludeung teu ludeung kudu kuat nahan gogodana. Mitra kaum dangu, telila eta pocong anu keur ngedang gigireunana teh lalaunan nguniang hudang. Na atuh ana jurung kunung bae ngajurung kunung nangtung peledak kaambe kuliang irung Mang Saroji eta pocong nyambuangkeun bau anu kacida alabatan ti bau bangke. Nepi ka Mang Saroji oge ampir-ampiran ongkek bakat ku teu kuat ngambeuna. Wujud eta pocong teh pikasieun, matana beureum semu hurung, beungeutna hideung, bari dina liang irungna ting aruyak ting arut tai barijil bilatung sagede-gede cingir. Katempo pisan. Sanajan harita panon Mang Saroji ngan saukur meletet oge,
katambah kacangan ku cahaya bulan anu mubus kana sela-sela tatangkalan atuh jelas kaya nana mitra. Telila ngong kadenge sora anu ngomong tapi teka tempo wujudna. Sorana sora awewe nitah ka Mang Saroji milih bakakak nu bakal didaharna. Manusia bagea kuring ratu jengjing siluman pocong ipri nu gagagah ieu patempatan. Mangga geura ilaing milih bakakak mana nu rek dilabokuan di ka manusia. Mitra kaum dangu dina kasieun campur jeung bingung akhirna Mang Saroji milih hiji bakakak nu rada leutikan. Anehna teh najan sakabeh awakna dibeungkeut ku boeh siga mayit, Mang Saroji bangun laluasa pisan jeung rarasaanana teh manehna teh keur diuk bari sila bari cacalebekan ngadahar bakakak nepi ka beakna. Cakakak kadenge aya nu seuri bari ngomong deui. Syukur bagja kumanjangan jelema. Maneh lulus manusia lulus. Cenah bari ngong deui ngomong. Ti ayeuna anjeun resmi jadi balad kuring ti nagara pocong ipri nu digagah ku bangsa siluman orai nu geus dibarungkus ku pocong. Cacap eta makhluk cumarita ngadak-ngadak boeh nu meungkeut awak Mang Saroji udara sorangan. Bluk ngalumbruk gigireunana. Mireungeuh ka aya anu samodel kitu kuniang Mang Saroji hudang lalaunan, awakna karasa leuwih hampang teu siga sasarina. Sok diuk hareupeun batu ieu manusia diuk. Ceuk eta soratan ketinggalan. Mitra ari jurig pocong nu pangheulana nembongan angger nangtung teu jauh teh eta sora. Nu hiji deui oge kitu sarua bari sirahna unggut-unggutan pikasieun. Tayohna mah meureun eta teh ponggawana atawa baladna ti ratu pocong siluman ipri teh. Angsrod Mang Saroji angsrodan ngadeukeutan Nyai Ratu. Song nyembah kawas karaja. Mangga Nyai Ratu. Mangga. Cek Mang Saroji kalayan daria. Ya, tanpa duit ti kaula ya. Tanpa duit ti kaula. Song Mang Saroji diasongan duit gepokan. Nu jumlahna aya kana 15 juta na. Duit 15 juta zaman harita kawilang gedena mitra. Make
biasakeun modal usaha. Nuhun Nyai Ratu, nuhun. Tembal Mang Saroji bari nampanan. Jong ayeuna mah geura mulang. Geura mulang. Mangga Nyai Ratu, mangga. Tapi omat. Kumaha Nyai Ratu? Omat kumaha Nyai Ratu? Andika kudu boga kamar khusus paranti ritual hari malam Sabtu. Maksudnya kamar panyepen, kamar khusus paranti ritual unggal tiap malam naon? Malam Sabtu. Sarang malam naon deui Nyai Ratu? Jeung malam Salasa. Cocok Nyai Ratu. Kaula parantos ngadangu tinini cindil. Syukur ari kasapal mah. Mangga Nyai Ratu, mangga. Tembal Mang Saroji. Bari gura-giru nilepan boeh nu urut mungkus awakna teh. Geus kitu mah manehna buru-buru balik ninggalkeun eta patempatan. Lempang gancang bari ngagegag ka tangan gagahna. Lir ibarat Raden Gatot Kaca nu kakarak balik ti jero jamban. Leungeun kencana mawa boeh, leungeun katuhu mawa duit. Lempang mapai jalan satapak anu bieu kaliwatan ku dirina. Dipiri ku sora jangkrik, dipapageun ku sora angin peuting, dialokan ku sora londok. Mang Saroji anggar ngabetem saparat jalan mungguh rehe nu kadenge ngan saukur blag-blig belegna sora dampal suku nincak kana taneuh. Mitra kaum dangu. Gancangna carita. Sanepina kaimah nini cindil Mang Saroji sasadu yen manehna lulus geus kataekan munjung kalayan isuk dititah kudu buru-buru balik kaimahna. Tina perkara nyieun kamar panyepen oge geus dibejakeun sabalakana. Tah syukur atuh Sujang. Cek nini oge naon. Padahal poe Sabtu mah moal hese. Moal aya kata sulit. Moal aya kata sulit. Cek nini cindil kacida milu atohna. Sabab ari kuncen mah cenah teu kudu dibere duit atawa harta banda sejena. Ku ngadenge nu ngiprina kataekan oge geus bungah kabina-bina. Duka naon nu dipamrihna adalah Mang Anggang oge henteu paham kana perkara eta mah. Isuk-isuk rebun-rebun kene Mang Saroji pamitan balik ka nini cindil. Mangga tuh nini. Nuhun kana sagarupina kuring amitan saja mulang. Cek Mang Saroji. Hog Sujang. Ditarapti di jalana. Tembal nini cindil bari terus ngajajapkeun nepi kaburuan imahna.
Sok brajang, ya bawa ya. Cenah bari ngasongkeun menyan sagede pereup. Naon eta teh Deni? Menyan. Atukeun bae da ditu ge bisa meser. Oh, iya mah menyan khusus. Kanggo etang ke. Kanggo naon? Kanggo di belum. Ari ngayakeun ritual di kamar panyepen make nu leuweh heula mimitian banyak. Mangga Nini, mangga. Tembal Mang Saroji bali nampanan terus ngaleos balik mawa hate nu bungangang. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Gancangna carita Mang Saroji geus ampir tepi ka imahna. Tapi lempangna tekebat kusabab manehna reuas. Basa diburuan imahna geus loba jelema ngarariung. Awewe lalaki barudak kolot leutik bari hawar-hawar kadenge sora nu ceurik siga nu kanyanyerian. Manehna apal pisan eta nu ceurik teh sora pamajikanana. Kunaon atuh? Ceuk Mang Saroji bari gura-giru muru ka imahna. Barang anjog sup mehna asup ka jero. Breh kasampak di tengah imah aya layon budak ngagoler. Bari geus dituruban ku samping kebat. Digigireunana nyampak biinah nu jadi pamajikanana keur ceurik aluk-alukan. Kalayan diupah apeh ku tetangga-tetanggana. Tah geuningan si Oji datang tah. Ceuk Pak RT. Bere jalan. Eta cik atuh barudak laletik mah di luar geura. Hari ini eta coba panas dia. Di luar budak laletik mah. Nu aya di dinya anjing rai mere jalan ka Mang Saroji nu keur kasimah bari hareugeun. Non Pak RT. Cek Mang Saroji bari gek diuk gigireun pamajikanana. Kalayan hideng leungeun katuhuna muka samping kebat nu nuruban beungeut layon. Atuh gauk weh Mang Saroji ceurik bari nyiuman anakna nu geus karilayonna. Sakujur awakna tutung siga kabeulem. Atuh jadi rame nu ceurik teh ayeuna mah jadi duaan. Tiluan jeung budak nu bungsuna. Mitra kaum dangu sanggeus rada leler ceurikna, Mang Saroji pok ngomong ka nu jadi pamajikanana. "Hayu Nyai," ceuk Mang Saroji bari tuluy ngaudangkeun pamajikanana tina diukna. Tuluy dibawa ka kamar ngarah tenang meusan meureun. Mitra kaum dangu di jero kamar pok Mang Saroji nanya kanu jadi pamajikanana. "Nakunaon si Ujang teh atuh Nyai?" Akang. Budak teh. Kunaon? Budak teh sepeuting teh daekeun sare. Terus? Kagalagapan wae siga hayam dipencit. Hah? Siga hayam dipencit. Awakna panas asa digarang cenah. Bari ing serekan pamajikanana nyaritakeun ka sang tukangna. Ngadenge kitu teg pikiran Mang Saroji inget kana lalampahan manehna. Basa keur ngayakeun ritual ngipri teh. Manehna mencit hayam 2 siki tuluy dipanggang di dahar ku manehna keneh. Buah anak aing jadi wadal siluman pocong, gerentes Mang Saroji na jero hatena. Bari neuteup layon anakna di jero kamar. Tapi dasar dirina geus kalimpudan ku pangaruh setan.
Rasa sedihna ngadadak leungit. Tapi parandene kitu mitra, manehna bisa nakar dina nutupanana ku cara pura-pura ngarasa sedih ameh kaanggap ku sadarea. Mitra kaum dangu dina poe isukna sore-sore wanci tunggang gunung. Sanggeus ngurebkeun layon anakna Mang Saroji menta dihampura ka sadarea yen moal ngayakeun tahlil. Alasanana kahiji teu boga biayana, kadua nu maotna oge budak keneh ieu cenah. Can aya dosaan kitu. Nya intina mah moal ngayakeun tahlil weh. Sok padahal masalah namah lain eta. Manehna dipahing pisan maca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Komo mun milu ngaji mah ngaaminan oge teu meunang. Antuk nama sararea ge percayaeun ngamaklum kana kaayaan Mang Saroji nu sakitu waluratna. Katambah sabagian masyarakat di dinya mah teu marake tahlil mun aya nu maot teh mitra. Jadi alasan Mang Saroji teh kawilang rada asup akal. Poe ka poe geus kaliwatan seminggu titas kajadian anakna maot Mang Saroji muka warung leletikan mitra. Duit pamereti siluman pocong teh dipake modal usaha. Emper imahna nungan saguliwak teh terus dijieun jadi tempat warung. Ngahaja nyieun warung oge digawean ku sorangan ngarah irit cenah. Sapoe dua poe mah warungna teh sepi keneh. Loba nu can nyarahaweun meureun lamun Mang Saroji muka warung di emper imahna. Tapi aneh basa cacap liwat ti 2 minggu warungna mimiti euyeuh. Rame kunu balanja. Dina sabulan oge ku Mang Saroji warungna teh digedean malah dijieunkeun kamar sagala. Cenah mah paranti manehna sare di dinya. Sieun warungna aya nu ngabobol. Sok padahal eta teh kamar rahasia teh. Paranti mehna nyepen ngayakeun ritual pamunjungan. Jadi pocong beungkeut 3. Mun beungkeut 4 teu diladaan, tungtungna bungkusna disoekeun saeutik ngarah teu patuker. Nah jadi nyaritakeun lotek maiti ya teh mitra. Cager. Mitra kaum dangu, cunduk waktu ninggang mangsa malam Salasa sakumaha nu geus dicangking ti papatah nini cindil. Mang Saroji ngamimitian rek nyiar duit jadi pocong beungkeut 3. Beres nutup warungna mahna amitan kanu jadi pamajikanana rek sare di jero kamar warung. Ku pamajikanana oge diidinan da memang sakali-kalian mah Mang Saroji teh sok sare di kamar tukangan warung wae. Sanggeus aya di jero kamar panyepen teu loba cacarita deui mitra. Sanggeus sagana siap peledug Mang Saroji nyeungeut menyaan pamereti nini cindil teh. Teloba menyanu diseungeut teh ngan saukur wungkul saker syarat hungkul.
Kusiwel mah ngaluarkeun boeh nu diwadahan dina kotak khusus warna hideung. Boeh tuluy dikebulan ku haseup menyan, diputer dibalikeun, teu weh diletak mah siga Oreo. Ieu teh diputer dijilat diselupin atuh Oreo mah Mitra. Mah teh cagor Mitra kaum dangu. Biwir Mang Saroji gegara nyaman duka naon diucapkeunana teu pati jelas. Sapakarangan urang satra bari hajat cai kopi surutu. Tapana nyaring 3 peuting sariak ti Pandita Leuwih. Ratu Ayu nu ngajajan Nusa Jawa, putrana Pangeran Pocong nu nyangga cahya Ratu Pocong nu aya di dusun Kaliwon. Sisikna ngadadali nu nyangga cahya Gunung Simpai, sang walet putih nu nyangga Gunung Ciremay. Cek Mang Saroji. Sanggeus beres mah tuluy dikebulan menyan, boeh diamparkeun tuluy dikucuran minyak mayit. Rap boeh nu geus aya kukuncungan jeung meunang nalian lebah sukuna teh dipake ku Mang Saroji. Tuluy tali nu hiji deui dipake nalian lebah cangkengna. Sanggeus beres golepak Mang Saroji ngagolepak ngedeng, bari nyangirah nyang hareup ngaler. Reup matana peureum, leungeunna disidakepkeun, badis mayit nu meunang mungkus. Telila jelegedeg Mang Saroji ngawujud jadi pocong beneran, nu pikasieun jeung pikakeungeun sing sawe anu nempok. Cungungung sada anjing babaung ditema ku surama nu koreak pating kareak. Segug anjing lembur ting jaregug tuluy ngariung di hareup warung nu geus ditutup. Mitra Mang Saroji robah wujud jadi pocong beungkeut 3. Tuluy ngeles teuing ka mana? Si ngoreng si mana horeng? Pocong beungkeut 3 teh kumalayang ngajugjug ka imah Bahronggos. Rentenir nu ngahutangkeun duit ka manehna teh. Sanggeus aya di luhur imah Bahronggos siut nyirorot ka kenteng cele. Pocong beungkeut 3 tuluy anjeun cele di luhur suhunan imah Bahronggos. Bari eueuh nu mang nyahoankeun saurang-urang acan. Ari Bahronggos nu harita memang teu nyahoeun. Mun ka imahna aya pocong tak diundang, teu kungsi memenitan. Babarah lembar duit na Bahronggos geus pindah kana saku khusus na pocong beungkeut 3. Belenyang ki pocong beungkeut 3 ngabelenyang deui, terus euteup deui, belenyang deui euteup deui nepi ka 3 kalina. Belenyeh seuri. Panglaris, rasakeun ta ku wawalak si Ronggos. Cenah ceuk pocong beungkeut 3. Jung awakna nangtung kalayang terus ngalayang pindah deui neangan tempat anu sejen. Mitra kaum dangu kitu jeung kitu we Mang Saroji teh pindah-pindah neangan imah nu sakirna loba duitna. Sameme subuh pocong beungkeut 3 geus balik aya di imahna. Da kitu cenah mun balikna ka beurangan sanggeus subuh moal bisa balik deui ka wujud asalna. Pocong beungkeut 3 nu geus robah jadi Mang Saroji deui tuluy ngitung duit bebenangan bari andekak sila. Buru-buru duit ditambrukeun dina samak,
tuluy diberesan bari dihitung salambar nyeh mena seuri 5 juta sekali liar mun sabulan 8 kali teh atuh geus 40 jutaan meureunnya lain penghasilan saeutik sabulan 40 juta pikeun aing mah komo deui hirup di lembur mah pasti pangjugalan atuh aing teh kanca bagja kanca cek Mang Saroji bari terus duit nu menang meresan teh tuluy dipesakan kitu deui boeh jeung anu sejena buru-buru dibenahan disumputkeun buni pisan. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna wanci hanet moyan panon poe moncorong ti tebeh wetan sahyana sumebar nyangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung dang daunan peting carela katojo ku panon poe katumbiri katembong wetanan lembur warnana rupa-rupa milu mapaesan kaayaan alam lembur dina mangga saharita hujan geus raat ti wanci balebat nu nyesa ngan saukur girimis leutik ngahujan maung nyesakeun cileungcang nu nguyumbang di pakarangan dina kaayaan anu samodel kitu kira-kira wanci jam 8 isuk-isuk Mang Saroji geus muka deui warungna saperti biasa nu balanja geus mimiti jul-jol teureun-eureun nu matak heran kadang nu baralanja teh jalma teu warawuh lain urang dinya duka ti mana datangna ujug-ujug aya balanja awe kadinya bali balanjana teh loba pisan sigana mah dedemit ti tempat pangiprianana nu dikirim sina ngaramekeun warungna Mang Saroji. Lumangsungna waktu beteu karasa berang deui peuting deui kalayan urang teu sadar dina nambahna waktu umur oge tangtung urangan tapi teu kitu pikeun Mang Saroji dina nambahna umur hartana bet nambahan harita 2 bulan geus kaliwatan Mang Saroji ngajalankeun munjung ngipri jalma-jalma mimiti gehger ti dieu laleungitan wae duitna nepi ka aya nu parasea salaki jeung pamajikan alatan silih tuduh pajarkeun nyokot duit teu bebeja Mang Saroji mah pura-pura teu ngadenge weh hari ibu-ibu nu balanja ka warungna sok reman ngaromongkeun tina perkara eta padahal mah manehna nu boga alepukahna beuki dieu usaha Mang Saroji beuki maju malah bahronggos nu kasohor pangbeungharna di lembur eta oge ayeuna mah geus eleh loba keneh hartana Mang Saroji hutang geus dilunasan deui bari jeung diembohan pokona mah Mang Saroji jadi orang kaya baru we harita mah alias OKB teh mun meuli motor anyar teu weleh diagul-agul
meuli mobil anyar pon kitu deui, meuli sawah oge sarua. Sasat lamun sawahna bisa dibawa mah meureunana bakal dipapanggul ngurilingan lembur supaya katanger meh loba pakayana. Harta di mana-mana pon kitu deui duitna geus teu kaitung, bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah teh lain bebenjon. Pamajikan Mang Saroji oge gelangna menikah suku-suku, malah kongkorongna oge meuni 3 undak sagede-gede rantai doser. Mang Saroji jam tangana oge rembel nepi ka siku, bade jeung jarumna beda-beda. Pohara. Wah ieu teh kawas jam dinding di bandara we jarumna beda-beda. Cagor. Mitra kaum dangu. Cunduk waktu ninggang mangsa Mang Saroji kudu setor wadal ka siluman pocong nu dipuhitna. Teu meunang henteu eta teh. Ukur dibere waktu saminggu. Nuhun teh ka. Ti poe Salasa nu geus ditangtukeun mun mahena teh bisa nyumponan pasti anak nu kari hiji deui atawa pamajikanana bakal dibawa jadi wadalna. Mehna ngahulang sakadapan tapi telila balenyeh seuri sorangan. Ingat mahena teh ka Bahronggos nu pernah nyeri hate ka manehna. Aduh, gas waktu nasi ronggos. Nu mata kula mang nyerikeun hates ya. Cek Mang Saroji. Basa keur nungguan warungna bari netep ka jauhna ka Pasir Ipis nu gadingding wetan nu walungan. Nu caina ngagulag sia ngaguruh awor jeung sora angin. Ditema ku sora manuk dialokan ku sora londok. Kojengkang mehna kaluar. Segana sapu terus sasapu di hareup warungna bari haringan. Sorana lagu Tidul Sumbang teh. Bari jeung teu puguh rumpakanana mitra. Kabogo kuring nu kamari calon sarjana perekonomian. Gelisna kawanti-wanti ngan lempangna ngageboy. Indungna guru ngaji ngan bapana biasa. Cenah mitra. Pohara. Lagu naon eta? Pohara mitra. Mitra kaum dangu di luhur langit lenglang taya aling-aling. Mega bodas sirna teuing ka mana kawas nu sieuneun ku layung kuning. Di Pasir Ipis mitra, di Pasir Ipis. Di Pasir Ipis aya jalan satapak anu arula arileun anjak mudun. Di papaesan ku rambu jalan nu ngarayoom kaining kaso manjah jeung daun tepus oge tutuhan lain anu ngarambat ka jalan. Dina kain nu samodel kitu kawas nu milu bunga jeung milu marangan Mang Saroji nu terus nutup warungna bari anggar haharlingan. Lagu somse aya nama Tidul Sumbang teh bari jeung teu puguh oge rumpakanana. Somse sombong sekaligus. Bongan bet ngaheureyan bae. Ih pikas sabelen. Idi malu dong mukanya jelek di aku. Itu tandanya lelaki kepercayaan. Tapi mestinya mau ngomong mengaca dahulu. Eleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.